إلهي ناس تنير في دار وأنا أكون على النار الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafil ilal mufarrijil karum wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sabada sim abdi nyanggakeun salam kahormatan Islam nyatana lapad assalamualaikum. Mudah-mudahan urang-urang sadayana salamet. Amin. Salamet di dunia, salamet di akhirat. Sinareng mudah-mudahan urang sadayana dikasihan kabarokahan ku Allah Subhanahu wa ta'ala sareng rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kumimitian kulapat assalamualaikum. Puja sinareng puji kagungan Allah anu maha suci anu parantos masihan mang pirang-pirang nikmat ka urang-urang sadayana. Terutama nikmat anu paling utami nyaeta nikmat iman sinareng nikmat Islam. Mudah-mudahan ieu dua kanikmatan ti Allah nu dipasihkeun ka urang-urang sadayana mudah-mudahan ditetepkeun nalika akhir hayat kacana ku urang sadayana. Tegasna sadayana maraot nyana iman sinareng Islam eta nu pokona nya. Margi sanajan urang loba dosa ari ditungtungan ku maut husnul khotimah iman Islam kabawa tetep gede harapan urang bakal asup ka surgana Allah. Tapi lamun eta iman Islam nalika urang akhir hayat teu kacanak eta mah putus harapan. Moal aya arep-arepeun. Mata tina sebagian tadi wasiat nyebatkeun ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Malah eta wasiat teh menjadi rukun dina khutbah mah. Lamun urang khutbah Jumat teu make eta, teu make wasiat bitakwa, teu sah khutbahna. Anu teu
teu sah khutbahna otomatis teu sah Jumatna. Matak urang-urang sadayana kedah uninga rukun khutbah bisi sakalian khutbah eueuh ulah nepi ka Jobar eta Jumat pre khutbahna ge eueuh era teh tah pengumuman sahubungan buku khutbahna eueuh aya nama pre we kira-kira budak atoheun mah atoheun ari budak mah ta eta perlu ku urang sadayana uninga rukun khutbah mah aya 5. Hiji maca alhamdulillah, kadua sholawat, katilu wasiat bitaqwa, kaopat maca 1 ayat tina Al-Qur'an, kalimatna nyaeta ngaduakeun ka sakabeh muslimin muslimah. Kitu teh. Matak sakitu ge khutbah mah cekak ucapkeun alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad barakallahu li wa lakum. Hiji. Kedua deui ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Terus nadai Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Geus kitu. Jigana lamun di pamunayan khutbahna kitu kapake moal tah. Naon sabab sakedeun. Sakitu rukun khutbah mah eta teh nya. Jadi wasiat bitaqwa teh kacida penting. Tas. Sholawat sinareng salam mugia ditatepkeun ka paduka alam mutiara alam nyatana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ka para sahabatna, para keluargina, para tabi'in, atba tabi'in. Mudah-mudahan orang-orang sadayana kenging syafaat ti mantena. Oke sim abdi ngaturkeun nuhun ka pengatur waktos komentar acara oke kasadayana para panitia penyelenggara. Asbab wasilah aranjeuna ngayakeun ieu riungan abdi ngilu di dieu, mudah-mudahan ieu nu dibade disampaikeun ku abdi aya manfaatna. Khusus kang sim abdi umum kanggo wargi sadaya. Naon sabab Rasul misallam khairun nas mayyan paun nas linnas. Panghade-hade na jelema teh nu mere manfaat ka jalmi de eta. Mudah-mudahan ieu aya manfaatna nya obrolan teh. Kita ulun can kira-kira. Insyaallah tong kabarudal nya. Sabab yobo acuna kustikna lu malah tadi nama dibagikeun aya engke heulaanan cing teh tong dibagikeun bisa balik we gitu nya. Tasnya alhamdulillah haturkeun nuhun kasadayana para panitia penyelenggara. Mudah-mudahan perjuangan araranjeuna dibales ku Allah Subhanahu wa taala kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda kontan di alam dunia kabarokahanna ganjaranna mangkewe di akhirat. Da moal mahi nya di dunia mah moal mah. Oge teu haturkeun nuhun ka palurah kasadayana aparat. Alhamdulillah para kiai para ustad tonggoh oge sadaya lengkapnya alhamdulillah. Mudah-mudahan dia nambah-nambah berkah ka urang-urang sadayana. Wargi bahwa bilangan bulan teh kan tadi inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahra. Bilangan ieu bulan teh aya 12. Sabaraha cenah? 12. Nomor kahiji nyaeta Muharram. Nu kadua Safar.
Katilu nah mulut aya gitu dina kalender mulut Rabiul Awal. aya asa eueuhnya nu katilu Rabiul Awal nu kaopat Rabiul Akhir. tuh silih mulut bakal ada kadinya Rabiul Sani terus nadei naon Jumadil awal Jumadil akhir terus Rajab dulu Sya'ban. sugan teu arwah wae nya tuluy Ramadan tuluy Syawal tuluy aya hafid kitu Zulqa'dah. Aya ge Dul Qa'dah tuluy Dul Hijjah sakitu sok dibahasakeun aya bahasa Dul Qa'dah naon rahasiana pangna eta bulan Dul Qa'dah disebutkeun Dul Qa'dah ieu teh galibna orang-orang Arab baheula nya garlut wae pagawean teh perang we itu ya tina sepele oge jadi gerut tina masalah sepele ge jadi perang gitu cenah tabila mana engke geus nincak kana bulan Dul Qa'dah caricing eureun heula perangna Dul Qa'dah Dul Hijjah Muharram Safar ngawitan deui tah berarti Ashurul Hurum teh aya 4 hiji cenah naon Dul Qa'dah 2 Dul Hijjah katilu Muharram kaopat Rajab eta teh Ashurul Hurum Dul Qa'dah Dul Hijjah Muharram tuluy nadi Rajab eta bahasana teh Ashurul Hurum jadi nu 4 mah Ashurul Hurum nu 3 mangarentet hiji Dul Qa'dah kadua Dul Hijjah katilu Muharram nu kaopat nama misahnya eta Rajab kaselang kumulut Rabiul Awal Rabiul Sani Jumadil Awal Jumadil Akhir kakelang kaopat katarak Rajab eta disebutna Ashurul Hurum tayya tina sebagian dikutip di sebagian ulama wa nukila an ba'dil afadili annal a'mala fi yaumi asyura isna asara amalan dikutip di sebagian orang-orang terkemuka apa dia teh orang terkemuka lah jalmi anu unggul jalmi anu super begitu nya annal a'mala sanyana pirang-pirang pagawean fi yaumi asyura dina fi asril muharram fi yaumil asyura dina tanggal 10 bulan Muharram eta isna asaro amalan aya 12 pagawean jadi dina enjing ieu enjing bulan Muharramnya tanggal 10 Muharram cek sebagian apagin jalmi-jalmi anu terhormat jalmi-jalmi anu mulia jalmi-jalmi tokoh-tokoh mereka para ulama begitu namanya cenah aya 12 pagawean sabaraha tahun bulan aya 12 pagawean oke dina poe Asyura aya 12 mana anu 12 teh nu kahiji as-shalat nu kahiji naon cenah salat wal aula nu langkung utama salat teh salat tasbih salat naon cenah salat tasbih salat anu lila teh naon cenah anu lila teh eta leuwih utama ngan punten ieu salat tasbih
langkung saena sorangan-sorangan margin teu disunatkeun berjamaah saena mah sorangan-sorangan bodekeun salat unsi saena mah sorangan-sorangan geuning di urang sok diberjamaahkeun nya supaya kabawa tapi tetap cukup la tusannul jamaah teu disunatkeun berjamaah jadi masuk diberjamaahkeun di urang sabab lamun teu diberjamaahkeun mah sok haream bener teh ya kadang-kadang ustad oge kabawa ku ibu atanapi ibu-ibu kabawa ku ustad bener teh ya nah ngan ieu salat tasbih ieu haram di 5 tempat perlu ilmu nanya ulah nyawa salat tasbih derweh dilaksanakeun kudu nyawa ilmuna ta salat tasbih ieu diharamkeun di 5 tempat hiji salat tasbih diharamkeun sabada salat subuh sabada naon cenah salat subuh kadua diharamkeun salat tasbih sabada salat asyar bisi aya nu mingguan laksana teh sabada salat asar yuk ibu-ibu urang netepan ke salat tasbih eta teh kenging diharamkeun lamun rek dilaksanakeun dina waktu asar sateu acan salat asar salat tasbih heula geus beres salat tasbih kakarak salat asar wios cenah eta mah nu teu dimeunangkeun teh sabada salat asar kartos teh ya bisi aya mingguan sabada asar hayu giliran salat tasbih ibu-ibu deureuh salat tasbih ta eta ceuk hukum haram ngalaksanakeun salat tasbih sabada salat asar jadi lamun arek misilkeunana salat tasbih dina waktu asar kudu sateu acan salat asar wios geus lebat asar waktosna ngalaksanakeun salat tasbih heula geus beres salat tasbih kakarak salat asar eta mah teu keuna salat tasbih sabada salat asar ujung bagus uing mah osok teh pada asar tolabanan hek tasbih lagi pada asar mudah-mudahan dihampura ku Allah kecuali lamun di Mekah di tanah haram Mekah mah bebas eta mah waktu haram rek salat mutlak rek salat sabab mutaakhir rek salat tasbih pokona mah serba salat teu naon-naon di mana di Mekah di tanah haram Mekah lain di Masjidil Haram ngumpul di saantero tanah haram Mekah aya batas-batasna tanah haram Mekah sami eta mah halal salat nu diharamkeun di urang teh halal di ditu mah kumaha pun di tanah haram Madinah sami kawas di urang itu nya malih tina sebagianana di Mekah mah 1 rakaat salat di urang 1 rakaat di Masjidil Haram atanapi di tanah haram Mekah langkung sae tibatan 100.000 luareun tanah haram Mekah rek di masjid atanapi di luar masjid gitu cenah beda Silarang Nabawi Madinah ari Madinah mah khusus eta mah di Masjid Nabawi hiji dibayar 1000 teh sarua jeung 1000 teh tapi lamun di Mekah mah hiji sarakaat di dinya sarua jeung 100.000 rakaat luareun Mekah imma di Masjidil Haram atanapi luareun Masjidil Haram sarua eta teh malah tudha'afus sayyi'at kama tudha'aful hasanat ngan ku ulama ditilaman cenah teh nya jadi lamun hiji dibayar 100.000 kagorengan saberat teuing eta teh maksudna tudha'aful hasanat tudha'afus sayyi'at kama tudha'aful hasanat ieu teh teu hiji dibayar 100.000 saking ulah-ulahna ngerjakeun pagawean haram di tanah haram Mekah margi ieu tempat diagungkeun dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala
tos sakitu. Awasnya hiji salat tasbih diharamkeun sabada salat subuh. Kedua salat tasbih diharamkeun sabada salat asar. Katilu salat tasbih diharamkeun keur waktu manceran panan poe. Kaopat diharamkeun salat tasbih keur waktu bijil panan poe. Kalima diharamkeun salat tasbih nalika keur rek suruh panan poe. Kitu sunahna. Ya, eta salat tasbih sami sareng salat mutlak. Ari rahasiana salat tasbih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios ka amangna. Saha amangna teh? Nyata Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas teh eta teh paman Kangjeng Rasul. Tuluyna teh Sayyidina Hamzah paman Kangjeng Rasul. Terus deui saha? Nya eta Abi Lahab eta teh paman Kangjeng Rasul. Lamun Abu Jahal eta mah tatangga deukeut. Lain paman, awas Abu Jahal mah lain paman Kangjeng tatangga deukeut eta mah amang sararea. Amang naon cenah? Amang sararea. Pandi urang teh sok aya uwa sararea nya. Apa sararea aya? Aa sararea aya? Aya tuh. Jadi eta mah disebutkan Abu Jahal ieu lain paman, eta geuning Kangjeng Nabi nyebutkeun eta mah paman sararea. Margi Abu Jahal ngaran aslina teh Umar, saha bapana Mang Hisam. Saha Mang Hisam. Jadi Umar bin Hisam. Eta lain paman Kangjeng Rasul. Sok aya penceramah eta paman Kang eta teh paman sararea maksudna mah. Naon cenah? Paman sara galoba diurangi abah sararea. Abah we kadinya mah amang sararea teh sararea itu lain nya. Teh ieu Kangjeng Rasul nyarios ka sakapaman nyata Abbas. Anu Sayyidina Abbas ieu mah jantan Islam teh bedieu nya sabada putuh Mekah nya Sayyidina Abbas mah benten sareng Sayyidina Hamzah. Ai Sayyidina Hamzah mah paman Kangjeng Rasul malah anu jadi syuhada Uhud, pamimpin perang di Uhud teh alias saha Sayyidina Hamzah. Ya Allah. Malah ieu Sayyidina Hamzah geus puluhan tahun anjeunna dikubur aya terjadi banjir bandang. Tegesna eta tanah nu aya di Uhud teh pakuburanana robah kabawa ku cai pan di urang aya keur usum aya di mana Cigintung lain di mana cenah teh di Peleret lain keur maraju ayeuna sok pawur we pamanehan aya nu ngajuna pan bari itu teh nya tanda anu maju. Tadi sarua terjadi eta bisikeun aya banjir bandang kabongkar makamna Sayyidina Hamzah. Begitu kabawa kabongkar eta otomatis salirana teh masih utuh. Malah darahna eta Sayyidina Hamzah masih seger cenah. Malah darahna lain bau malah seungit Sayyidina Hamzah teh. Di mana eta tempatna di Uhud di dinya. Uhud di mana nyata di Madinah. Malah terjadi diharamkeunana khamr, diharamkeunana arak. Eta teh sabada perang Uhud. Nuju di Mekah Kangjeng Nabi sateu acan hijrah ka Madinah, sateu acan perang Uhud masih kene dihalalkeun tah arak teh. Sabada Kangjeng Nabi perang Uhud neme diharamkeun eta arak. Homer teh ya. Ari kiwari mah lain homer bahasana teh naon cenah? Naon narkoba. Tadi dinya. Asalna halal di Mekah mah eta teh. Sahabat geus seueur anu minum arak. Malah karesep eta teh dari sebagian karesep orang-orang Arab begitu. Mabokan jeung sebagianna. Tah begitu misalkeun sabada perang Uhud neme diharamkeun adalah arak. Itu eta terjadi diharamkeunana arak sabada perang Uhud tah
pemimpin Uhud adalah Sayyidina Hamzah. Tas. Tanya Kanjeng Rasul nyarios ka saha ka Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini ngagaduhan putra jenengan Abdullah. Mata Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud. Mata katalah teh qala Ibnu Mas'ud padahal jenengan Abdullah. Qala Ibnu Umar padahal jenengan Abdullah. Qala Ibnu Abbas padahal jenengan Abdul. Saking kuloba Abdullah anggeusna dibawa bapakna. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar itu maksudnya ya. Jadi mah Kanjeng Nabi nyarios ka sakapaman pribadi nyata Sayyidina Abbas. Saur Kanjeng Nabi ka Sayyidina Abbas, apakah kaula kudu masihan ka anjeun, kudu mere hadiah ka anjeun, kudu bika cinta ka anjeun, lamun anjeun ngalaksanakeun ieu perkara mangka dosa anjeun anu heubeul, nu anyar, nu dohir, anu samar dihampura ku Allah Subhanahu nyata naon salat tasbih. Salat tahu cenah? Salat tasbih. Cara salat tasbih lamun siang mah langkung utami disakaliguskeun 4 rakaat. Ngantong make tahiyat awal. Kieu niatna usolli sunatan tasbihi arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kitu we 4 rakaat. Oke, sabada Fatihah urang maca surat Al-Hakumut. Namun rahasiana eta surat Al-Hakumut dibaca. Sabab rahasiana lamun urang maca surat Al-Hakumut, insyaallah kanikmatan nu dipasihkeun ke urang ku Gusti Allah ka urang, insyaallah moal pati tarungtik teuing cenah ke pariksaanana. Moal pati naon dikoer-koer teuing. Coba lamun seandainya urang dimunakosah diberatkeun kanikmatan ti Allah, wah boro-boro nikmat misikeun ngopi, boro-boro nikmat mudun, nikmat hirup petina mulai eueuh kana aya geus sabaraha. Jeung geus aya teh alhamdulillah ku Allah dijadikeun jelema, dijadikeun domba, henteu dijadikeun muning, henteu dijadikeun anjing, henteu dijadikeun monyet, dijadikeun jelema. Alhamdulillah. Karena ku nikmat misikeun ijat oke. Subhanallah. Nya tasna. Jadi kembali deui tah. Talamun rahasiana jalmi maca surat Al-Hakumut, insyaallah nikmat nu dipasikeun ka urang moal pati ditalung ti teuing. Moal pati ditanyakeun tuh alhamdulillah. Matak dina salat tasbih dianjurkeun sabada maca Fatihah surat Al-Hakumut. Kitu tah. Tah sabada surat Al-Hakumut dibaca tuluy maca tasbih sabaraha kali? 15. Naon cenah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ruku sabada maca urang kawarid dina ruku subhana rabbiyal azim bihamdi maca tasbihna 10 cengkat dina ruku disebutkeun iktidal sarua sabada kawarid sabada doa iktidal sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil as kata dapat mil nya sabada beres eta tasbihna 10
10. Engke waktu sujud 10 sujud antara sujud 2 10 memeh kaluhur 10 pokokna mah 1 rakaat urang maca tasbih teh 75 kali maca tasbih. 2 rakaat berarti 150, 4 rakaat berarti 400 kali maca tasbih. Alhamdulillah gitu ya. Nah, caranya gitu. Jadi kumaha lamun seandainya ya urang poho tas maca surat Al-Haqqumut teh ya poho untuk maca tasbih. Tak engke ditamal dina waktu ruku. Berarti dina waktu ruku janten 25. Ulah ditamal dina ke waktu iktidal. Ulah ya. Poho deui dina waktu ruku teh jadi baca 25 kali. Teu ditamal tadi dina nangtung teh ulah dibaca dina iktidal. Dibacana di mana ditamal dina sujud eta. Jadi sujudna 25 kali ulah ditamal antara 2 sujud diuk antara sujud namun rahasiahna sabab ieu iktidal termasuk rukun qasir rukun pendek diuk antara sujud 2 disebutna rukun qasir. Mata lamun poho teh mah ditamal dina rukun tawil rukun anu panjang. Jelas teh jelas teh bisi poho dia banyak ada berapa masuk poho kadang-kadangnya tas gitu tak beres engke eta rakaat awalna sabada Fatihah Al-Haqqumut, rakaat kedua wal asri, rakaat katiluna baca kuliah, rakaat kaopatna baca kulhu. Sakitu eta salat tasbih. Jadi cek Syekh Nawawi nu langkung utama dina Asyura teh nyaeta salatna salat tasbih. Langkung saya nama eta salat tasbih teh unggal dinten cenah. Unggal dinten lamun teu unggal dinten saminggu sakal, lamun teu saminggu sakali sabulan sakal, lamun teu sabulan sakali satahun sakal, lamun teu satahun sakali memeh dijemput ku Ajroil wayah na ngalaman ngan geus ngalaman teh maot nya teu panasaran nya teu panasaran geus ngalaksanakeun salat tas barade insya ibu-ibu mah osok bapak-bapak duka ya leres teh ya Allah malah etapan aya la haula wala quwata illa billah. Tadi tinggal ngabarebel kan ngaduakeun haji sakurnya hayang cigemar rikina gitu lain ya. Malah aya rahasia eta man abto ala rizqu jelema anu rada talak urusan rezekina fal yuksir min qauli la haula wala quwata illa billah cing loba maca la haula wala quwata illa billah. Terutama paminta dina tasbih eta berarti 300 kali maca la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tos ta eta cenah nu langkung utama dina poe Rebo kadinana dina Asyura teh tanggal 10 Muharram teh salatna salat tasbih nganu me eta caratanya engke waktu duha mangga eta mah ba'da lohor mangga kitu nya bisikeun ai sukan mah ye kira-kira panan poe geus satumbah geus masuk waktu duha geus duha teh langsung we salat tasbih langkung sae mah sorangan itu cenah eta teh nya lamun urang musikeun ada di majelis we kieu lamun masing-masing we langkung sae nama bagi teu disunatkeun berjamaah tas. Oke namun deui tina sebagianna nu dilaksanakeun urang dina yaum Asyura nya teh sedekah. Oke naon deui tina sebagianna puasa isukan puasa nya
alus nama puasa teh cenah tasu'a